Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, ayeuna urang lanjut dina video anu kamari. Nah, kumaha cara ngajieun celempung jeung awi naon bisa dipakeun celempung. Nah, urang banyak jang pemula ya, jang anu diajar ngajieun celempung. Ari jang pemula mah bebas awi naon wae gitu nya. Nangke lamun misalkan geus rada bisa karak awina neangan bener-bener awi anu berkualitas, misalkan dina cara penebangan awina, terus waktu penebangan awina eta kudu diperhitungkeun ke alat musik mah. Tapi lamun misalkan jang belajar ngajieun celempung bebas eta mah, arek awi hejo keneh oge bisa ada jang belajar ieu. Nanti lamun geus rada bisa kudu neangan awi nu alus. Nah, sok ayeuna urang ngajieun celempung. Nah, samemeh nyieun celempung ayeuna urang siapkeun heula naon bahan sareng alatna. Nah, anu pokok utamana mah bahan mah awi. Awi merenya hiji buka dua, oe tali rotan cacing keur nalianana gitu nya, nalian senar. Nah, nuka tilu. Nah, aya gaji tas bedog, tas peso raut, pahat, kampak. Jadi ya terakhir ada aya hamplas. Nah, satos gitu hayu orang langsung mulai wae nya. Potong awi sesuai ukuran, sesuai ruas bambu. Satos dipotong dicirian kanggo batas senar. Nah, satos dicirian dicongkel ngagunakeun peso raut kanggo batas senarna. Nah, celempung aya sababaraha rupa, aya anu 3 senar, 4 senar, 5 senar, bahkan anu lebih ti 5 senar ge aya. Nah, ayeuna ieu keur pembuatan celempung anu senar ka senar tilu senar. Satos dicongkel ngagunakeun pahat kanggo batas. Terus dicongkel deui senar ngagunakeun pahat. Nah, di dia kudu rada hati-hati nyongkelna, sabab lamun teu hati-hati kadang-kadang senarna pecah. Proses nu kadua masih sama sareng proses anu tadi, masih dicokel senar anu kaduana ieu. Kita nu bade praktek, jadi parabotna kedah diasah heula nya supados hareukeut. Sabab lamun misalkeun teu seukeut ya kana hasilna ge moal maksimal gitu. Jadi kudu diasah heula parabotna, pesona, bedogna, dan gajina. Da satos proses penyongkelan senar nu katilu, terus dibolongan bagian luhurna kanggo suara bebna. Dibolongan dibuleutkeun, kin di luhurna tiasa nganggo spon atanapi nganggo kayu.
rapihkeun sisina ngagunakeun peso raut. Dugi karapih. Nah, satos gitu karak di talian ku hoe. Nah, nalian hoe ieu jadi aya dua tahapan. Ieu tahapan nu kahiji nyaeta keur ngaganjal senar, ngarapihkeun bagian jero tina senar celempung. Nah, ngarapihkeunna menggunakeun peso raut jeung hamplas. Hamplasna ngagunakeun hamplas kasar anu pertama. Hamplas nomor 100 atanapi 150 keur ngarapihkeun bagian jerona. Sisi-sisina dirapihkeun dugi ka hinisna ulah seukeut. Satos rapi handapna dirapihkeun, diraut ku peso raut. Prosesna masih sami senar kahiji, kadua sareng katilu diganjel heula nggunakeun awi alit. Nah, dirapihkeun jerona. Nah, ngarapihkeun ieu kudu hati-hati sareng ngaganjalna oge, sabab lamun teu hati-hati kadang-kadang senarna sok pegat lah gitu. Nah, saat atos beres diraut, nah ayeuna orang buka tali hoe anu pertama anu tadi. Nah, atos dibuka ke orang lanjut di video anu katilu.